Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nuduhkeun kitab Taurat geus aya kabeh dina kitab Taurat, aturan berpolitik, aturan berekonomi, aturan berbudaya, bersosial dan lain sebagainya. Aya terus we kitab ti Gusti Allah mah. Ti mimiti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, datang ka kuari kitab Al-Qur'anul Karim teu jauh sarua hudan minad dhalal. Nomor kedua rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun, sebagai kadedekannya rahmat ka jelema anu sieun ka Allah, dirahmatan ku Allah. Urang kuari kan sieun ya ka Allah, nu mantak diuk ngaji ge ieu teh sieun ka Allah. Hayang nyaho Allah teh kos kumaha mun bisa mah kadeuleu Allah teh. Mun bisa kan kulantaran teu bisa karasa. Karasa ge can bisa atuh bebarengan jeung nu geus boga rasa. Nu boga rasa ge teu kanyahoan di mana bae geus lah tuh ngadakeun bari ngopi-ngopi. Gitu bae lumayan kan. Masya Allah. Di luar mah pan ieu ngaji teh ngopi ongko, ngaroko ongko, nyaplek ongko. Emang aing teh nyaho? Nyaho. Dah cenah so amat kiai nyaona di mana? Ai urut ngajina loba cangkang. Pan eta urut sia meureun. Kacang ambalaya, bacang ambalaya. Pan eta lamun lain urut sia sinaon? Berarti kan sia salila ngaji nyaplek terus. Ye, aing mah ngaji sia mah nyaplek. Sarua jeung anu nyayomkeun aing. Kiai mah kiai kena ngaji, aing mah aing barang dahar. Pan tolol eta jelema kos kitu. Ieu mah keur carita atuh kajeun ganjaran mah meunang bae. Nyana meunang urang meunang atuh masalah mah keur carita doang. Ngan nyana mah saperapat lah ganjaranna lah. Aing usul ka Allah. Dalsi ulah penuh atuh mah ieu aya di majelis mah nya diakurkeun jeung nyana bener teu. Tuh siapa akur bae. Geus ge sebenarnya hayang barang dahar teh. Ya Allah. Ieu hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Setelah Kangjeng Nabi Musa kuari merenung, Kangjeng Nabi Harun teh selalu nuturkeun Kangjeng Nabi Musa. Renungan Kangjeng Nabi Musa teh ngrenung tentang kaumna anu aneh. Kangjeng Nabi Musa teh cikene berangkat perang jeung Raja Firaun, dibawa ke arah tauhid, nauhidkeun ka Gusti Allah, percaya penuh. Kaum teh datang ka nyebrang, ningali mujizat, bahkan nyana melaksanakan milu di jero mujizat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tapi ternyata kakarak ditinggalkeun 40 poe bae ge aya Musa Samiri anu nyiptakeun ieu anak sapi pedet. Kunaon ngagelok ieu kaum ku babari amat cek Kangjeng Nabi Musa. Direnung ku Kangjeng Nabi Musa teu eureun-eureun, masyaallah karim, nuduhkeun jelema supaya salamet di dunia wal akhirah. Ternyata teu gampang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari terus bae merenung sampai 40 hari Kangjeng Nabi Musa merenung. Eta teh sambil puasa Kangjeng Nabi Musa, sambil teu pernah luput tina tatahur bebersih. Teu eureun-eureun Kangjeng Nabi Musa make baju nu bersih tina najis. Tafakur ka Gusti Allah, renungan ngerenungkeun tentang kaumna anu nang hese capek dituduhkeun nauhidkeun ka Gusti Allah, ternyata dengan mudah ngagelok. Maka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa, Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing.
renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa kuari mah ku maneh disurtil bae tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teu sakabehna Musa coba teangan saloba 70 nu teu nyembah coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur kamari keur waktu aya Musa Samiri mawa anak sapi anu menang ngamodip tidak perhiasan kaum Kipti haju di sararembah coba cek Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha coba Kangjeng Nabi Musa ngasruk ternyata bener ayat 70 orang Masya Allah tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah 500.000 manusia 70 sabaraha persen coba sabaraha persen ya Allah ya Rabbi kumpulkan coba nu 70 coba ka dieu kabeh kumpul kabeh nu 70 kakarak aya 60 10 deui cek Gusti Allah teangan begitu diteangan anak muda 10 masih pemuda keneh Masya Allah umuran bangsa 17-18 tahun anak muda anu teu milu nyembah ka anak sapi ane kapedek 10 kade cek kade anak muda Masya Allah ya 10 sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek di beat dek dibawa munajat aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh kolot nu tatadina mah kakarake kumisna bulu jarum janggot bulu jarum budak kuari mah teh nyaho bulu jarum ya teh nyaho ka manukan baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa betuh kut aju cek nu kadua pen aju da kata aing dulu aing mantas aing boncit kitu kan baheula mah budak kuari mah teh nyaho kuari mah meuli bae manuk boga duit teu boga duit maling tarono gula mah aja kajawan jasa jujurna aduh kurang di deuleu manuk di mana coba nyayang oh di tangkal anu saya nu bisa naik coba naik engke 5 poe naik oh geus geus endogan sabaraha endogna kakarak aya 2 ke sampeun oh geus endogan sabaraha endogna aya 5 oh kuari keur dikereman tuh baheula mah mun aya 5an sering hiji lamun aya 5 kebeneran dia teh ngan tiluan engke 2 nu hiji saurang babari baheula mah terus dikereman didaontongan haju dicirian ditangkalna tek bae make asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga batur ge datang ka dinya oh geus aya nu boga nyaun jujur jasa baheula mah geus aya tanda tah tangkal aya manukan di bareng di deuk geus aya nu boga tah tandana geus didaekeun Masya Allah eta nikmat amat hirup di zaman eta tah zaman jujur kuari ya Allah Masya Allah kari jujur jasa terus didale benar didale kakarak borosot didale kakarak megar didale deui geus aya bulu jaruman Masya Allah kayak kadieu deui geus aya bulu centong budak kuari nanti nyabul centong pan nah kuari di dalam deh geus haris wis tinggal tere dihiberkeun alah set dibagi tasya 2 tasya hiji ya Allah ya Rabbi eta ngeunaheun jasa beurang aju urusan parab da geus ya neangan parab atuh heuh ge ieu aing neangan parab keisukan aing keisukan itu ngeunaheun jasa eta zaman jujur jasa tidak ada korupsi saat itu. Iya, anak muda nu 10 ternyata
kahebatan hatena cinta ka Gusti Allah aya ma'rifatullah di jero hatena jadi kolot dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh mantak sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak sewaktu-waktu mah ngora sewaktu-waktu mah kos budak eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu ka eta lain jelema sambarangan dua barangan eta sebab naon eta kumaha keur manteng na hate lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen ku kumaha ge kajen ting budak belasan tahun kolot bae lamun keur biasa-biasa kadeurna ngora lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui biasa deui bae itu no problem biasa hese aju nyana bogo atuh urusan bogo mah bukan urusan asmara manca wali kos itu utama urusan rahasia bogoh nage lain bogoh cara ente Masya Allah dadamelan Allah gelis amat tuh muji syukur ka Allah nu jore jeung nu gelis ge sebenarnya mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan bae mudah-mudahan bae bogoheun ka aing tuh kan saya pajar bener bae tuh henteu saya pajar bener bae deui kos kitu tah ieu tapi guys kumpul 70 dah saparantos saya 70 Gusti cek Kangjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadan ke anak sapi tapi tetap lu 70 maka aing bae ibadana pohara jasa haju sanggeusna diajak munajat maksudna dek naon diwarah neuk diwarah ku sebab naon cek Kangjeng Nabi Musa lantaran nyana cicing bae saat batur aribadah ke anak sapi lancet maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah tapi nyana tetap baik cicing baik ngan nyalamatkan diri doang maka lu 70 ajak ka Gunung Tursina kuai dek diwarah cicing baik teh bahaya Masya Allah Gusti nu mantag 70 teh kumaon gitu pan ayat 12 sibtu 12 golongan kan umat maneh ayo sagolonganana ieu adalah genep lamun sagolongan genep 12 10 bae kali genep sabaraha 10 kali genep berapa aing nyaho atuh anu babari teh kos kitu mah. Tinggal lu 2 kali genep. Tuh, bener pinter dah. Nah, jadi genep 10 jeung 12 sabaraha? 72 Gusti. Sedangkan Gusti nitah teh 70. Golongan abdi teh kapan aya 12? Sagolongan dicokot genep. Ieu kan leuwih 2. Ieu kumaha Gusti? Nu 2 nuhiji ngaranna Kalib nuhiji de ngaranna Yusa eta mah antep ulah diajak munajat kunaon Gusti aya rahasia ke di tukang Masya Allah geus dibejakeun ka Gusti Allah nu mantak kami mah geus pernah ziarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan panjang kuburanna ge penerus Kangjeng Nabi Musa tah ieu dongengna tah 12 golongan satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu ternyata begitu genep lain 70 sedangkan dititahna ku Gusti Allah kan 70 barang dihitung mun sagolongan genep aya 72 usul Kangjeng Nabi Musa nu 2 kumahakeun sedangkan ieu kan 72 Gusti nitahna 70 antep nu 2
Aike diantep kumaha? Eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja. Waduh. Cek Kanjeng Nabi Musa pohara. Setelah kumpul tina genep-genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kanjeng Nabi Musa. Instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib anjeun mah cicing bae di dieu teu meunang diajak munajat ka Gunung Tursina. Aduh. Cek Yusa jeung Kalib nya si Bakam itu bisa diajak munajat. Ieu instruksi ti Gusti Allah. Teu bisa. Tetep pangusulkeun ka Gusti Allah. Ieu mah geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul. Masa sih? Pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun. Diusulkeun ku Kanjeng Nabi Musa. Gusti nu dua ge hayang milu. Kudu kumaha menanganina Gusti. Cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujung nama kapan menang rahmat jeung ridho aing. Sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu keuna cicing bae teh aya rahasia barang dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa seperti eta mangga atuh ai kos kitu mah ujung-ujungna mah hayang ge rahmat jeung ridho ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae. Nu 70 berangkat jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Diabadikeun di Al-Quran ieu ayat. Waqtara Musa qaumahu 70 rajula. Wallahu a'lamu bimaradi milih Kanjeng Nabi Musa ka kaumna. Saloba sab'ina rajulan 70 lalaki eta teh mimmalam yabudul ijla bi amrihi ta'ala ti golongan jelema anu henteu nyembah ka anak sapi dengan perintah Allah geus ditantukeun ku Gusti Allah waktu-waktuna supaya tepat ketika ku Gusti Allah geus ditantukeun waktuna awas Musa waktu eta kudu berangkat maneh limikotina nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah. Begitu datang kana waktu nunggu Kanjeng Nabi Musa selama nunggu teh lain satunggu-tungguna instruksi ti Gusti Allah. Musa bejakeun kanu 70 puasa. Sanggeus puasa ulah batal wudu. Sanggeus ulah batal wudu make pakaian kudu nu bersih, ulah make pakaian nu kotor. Bejakeun. Nu 70 puasa terus-terusan. Salila 40 poe sarua bae nu 70 teh puasa bukanangan korma hiji doang. Sahur korma hiji, percis kos urang bulan Ramadan bae kitu. Tuh, siapa seri? Henteu berarti kan? Puasa kos urang mah kos kieu. Hayang menang Lailatul Qadar di mana horeng. Jabukana ge boho, kopi aya, teh manis aya, rujak aya. Karujak-rujak asem aya, naonan atuh. Masya Allah ngebreng-breng di dinya. Deuk biar kapanggih jeung Allah na teh mah kapanggih jeung rujak. Tah, 40 poe Musa puasa. Puasa nurut nu 7 poe jam memang geus boga keyakinan ka Gusti Allah. Batur nyembah ka pedetnya nama henteu kita puasa mantap jasa bukana cukup korma hiji sahur korma hiji siap wudu ulah batal ketika batal cepat wudu ketika batal cepat wudu selama 40 poin siap ulah make pakaian anu mewah-mewah tur make pakaian anak kudu nu bersih bae ulah kacampuran ku noda najis jeung sejamana siap nu 40 puasa kabeh wudu teu batal wudu Kanjeng Nabi Musa saat eta kemudian make pakaianna sangat sederhana di samping eta bersih pakaianna ulah
kapagih jeung sasaha heula nu 70 tadrukai kabeh cara ricing we tuh nu mantak urang ge kapanggih jeung Allah teh kos kitu ulah kapanggih jeung pamarentah ulah kapanggih jeung jelema ulah kapanggih ulah daharna ulah seubeuh teuing cukup korma lamun urang mah lah ai hiji memeureunanan potongan urang mah moal kuat nya 3 lah langsung masalah 3 kan usah gede kieu korma kuari aya korma Amerika teh tuh poe teh sumpah kieu tah ngadahar 3 ge teh moal senep basana teh mah malah mah aya di hareupeun urang nama 3 di tukangan di jero kamar ngadahar deui 3 deui waduh zaman ide ka Allah tah ngaranna ka korma tuh ketika urang dahar hate kumaha nginum hate kumaha masalah dahar jeung nginum masalah tapi hate jadi emang wali emang teu dahar emang wali kumaha teu nginum cuman nya nama dahar jeung nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika sare oh ieu mah bagian awak hate aing mah ka Allah kitu bae terus bagian awak bagian roh atuh lain deui tuh urang maafkan ai bagian dahar roh milu mau menikmati wow ecrak balecrakan wow harajasa oh ka Allah keur dahar teh begitu keur salat keluar roh deui tedekeun ka Allah endang nginget-inget dahar ngeunah amat tadinya beuh masyaallah sambelna buatan mana eta asalna Cibiuk moal salah eta kajeun tuh urang mah teu daekeun tah roh teh di ka Allah kan teu daekeun endahan ka dieu deui berarti lain wali ari wali mah ketika dahar hate ka Allah bae sapira teh mah awak doang nu awak mah kege pae nginum lah sapira jeung awak segala rupa jadi teu anti teu malah dari bandingkeun jeung nu puasa anu puasana aju ujub jeung anu dahar nginum ka Allah bae atuh bandingan dahar nginum ka Allah daripada puasa ujub aju ngomong kieu ih budak teu puasa nanaonan cara aing rupa puasa bae bah geus moal beres mah kan tah mah puasa kos kitu mah tah mah beuleumeun tah mah ya tuh siap puasa mantak naon ieu aing mah geus ngalaksanakeun puasa Senin Kemis asana geus aya 5 tahun je tuh lawang sorga geus maruka jang aing mah boh eta kos kitu awal ka sorga tah kos malah mah urang ge lamun kajeleuna puasa emang mamang keur puasa teu lah ieu mah keur ieu bae puasanya ai puasa mah tuh ai bersih teu bersih ngabohong puasa kan lah terus teu kudu tah dia teu ganyawan kan teu ganyawan ke batur rudahan nyana nyokot maksudnya henteu nyokot doang abeh teu kadele puasa tapi teu didahar henteu dicekel we kitu tah set mun kue teh mun roti teh roti nyekel nyana ge nyekel tapi teu didahar abeh kadeuna ulah kos tu puasa ke pribumi ka jero diwapeun tolol coba eta ria teh tuh gitu tuh hayang kanyawan oh berarti keur puasa gorengan henteu udah beres geus puasa 40 poe wudu teu batal-batal make pakaian sederhana nu bersih cunuk kana waktu ningang kana mangsa limiqatina kana waktu anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah atuh faqaraja bihim kaluar Kangjeng Nabi Musa bareng jeung nu 70 menuju Gunung Tursina masyaallah karim ieu jelema-jelema pilihan anu ketika batur nyembah ka pedet cenah mah teu cuman sayang manehanana teh ieu henteu ilu dakwah batur-batur nyana-nyana jadi aya usim dakwah usim henteu kuduna kan kitu hirupna usim dakwah usim henteu masalah ieu mah cicing bae usim dakwah jana cicing bae berangkat jeung Kangjeng Nabi Musa naik ka Gunung Tursina ngan cek Kangjeng Nabi Musa di pertengahan cicing heula manehnya
kula heula dek luhur sorangan instruksi ti Gusti Allah mangga naik Kanjeng Nabi Musa ka luhur begitu naik Masya Allah turun cahaya seperti mega di luhur langit hese dicaritakeunana anu lir teu beda jeung mega turun ka handap tetapi dicaritakeunana hese nu mantak hese warnana disebut berem lain disebut koneng lain disebut biru lain disebut hejo lain disebut herang lain disebut hese warna eta teh hese dicarita tercengang kabeh keindahan warna nu turun ti langit kakara Kanjeng Nabi Musa ngawean nyauran yap kadia ayo kadieu naraek kabeh naraek asup ke jero mega eta mun cara mega cahaya nu luar biasa Masya Allah karim pohara di jero eta teh keindahan anu luar biasa kabeh sararujud ku nikmat-nikmatna 70-an brek dikersakeun ku Gusti Allah teh bisa ngadenge nyana teh mukalamahna Kangjeng Nabi Musa jeung Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa teh mukalamah jeung Gusti Allah aya instruksi kadenge teh kudu 70-an if'al la taf'al kerjakan anu jangan dikerjakan anu pagawe anu pigawean anu ulah dipigawean eta nu 70 ngadengekeun nikmat luar biasa hanya ngadengekeun ge lain ngadengekeun lain ngadengekeun sunan kitu ngaranna bahasa Allah ngadengekeun ge suara Kangjeng Nabi Musa nu kadengekeun mukalamah jeung Gusti Allah sakitu nikmat pohara jasa ngeunah da lain lalagaan nikmat pohara jasa geus lila langsung naik deui ka luhur eta si cahaya megaset kabeh bersyukur kuminah-nginah teh ngadenge munajat Kangjeng Nabi Musa urang mun ngadenge doa para wali bae kan ngeunah urang ngadenge babacaan wali Allah emang teu ngeunaheun babacaan mah eta-eta kena tapi penyentuh umat hate doana para wali madahal mah doana eta-eta kene kok tersentuh hate urang kunaon sebab nyanana langsung jeung Gusti Allah urang doana mah eta kene babacaan eta kene tapi kok indah amat Quran mun dibaca ku wali Allah urang ngadengekeun ngeunaheun amat ko lain deui sih lain tina suara lain tina makhraj lain tina gaya tetapi aya keindahan tersendiri ngadengekeun wali Allah maca Quran teh lain deui kunaon eta hatena langsung jeung Gusti Allah urang ngadengekeun qori ngeunaheun tetapi datang ka ceuli doa seindah-indahna jeung sangeunah-ngeunahna sabagus-bagusna makharijul hurufna datang ka ceuli doang carita anak ke di luar ngeunaheun nya ngaji bagusnya makhraj ngan seukur sakitu tapi ketika wali Allah maca Al-Qur'anul Karim rada lain deui saya nyebutkeunana kok tiis amat hate ketika ngadenge wali ngadoa kok ngeunaheun amat padahal mah eta-eta kena ieu cacak-cacak wali Allah atuh komo Kangjeng Nabi Musa geus teu bisa dibayangkeun nu mantang sahabat babarengan jeung Kangjeng Nabi kabeh jadi wali Allah ashabi kan nujum bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum sahabat kaula lir teu beda jeung bintang di langit anu gemerlapan kabeh bercahaya atuh panu dituturkeun ka Kangjeng Nabi anu dikupingkeunana suara Kangjeng Nabi bi ayyihim iqtadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun sahabat ihtadaitum bakal meunang pituduh jehe nu mantap urang teh lamun ngadengekeun kiai anu ko lain kok kana hate jadi lain deui sok dengekeun kiai partai baliklah hareudang kunaon teh teu eureun-eureun ngajakan ka Golkar mah seneb aing mah eta sia datang eta si sok dibere duit oh eta sia mah tolol sakalian tolol bae aing jalan seneb beda atuh komo ngupingkeun Kanjeng Nabi Musa
Kakuping muka lamajeng Allah lain suara Allah tapi suara Kangjeng Nabi Musa nu keur munajat ka Gusti Allah indah amat masya Allah. Kabeh cirambai cai mata lain sedih tapi nikmat. Bunga nu pohara luar biasa. Eueuh papadaan. Indah na pohara nu 70. Pohara. Tidinya barang geus eueuh eta cahaya teh tiba-tiba aya gempa anu pohara. Gempa. Gunung oyag-oyagan. Nyana raragagan. Padahal mata munajat. Ngadengi suara Kangjeng Nabi Musa nu indah. Tapi tiba-tiba ieu goncang gempa. Falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufa'u minna. Barang kakenaan ku goncangan gempa bumi anu dahsyat luar biasa. Aya naon ieu sehingga Allah nyiksa ka jelema nu 70-an padahal mah nyana iman ka Allah luar biasa, keyakinan anu pohara sehingga Kangjeng Nabi Musa nyokot jelema nu 70-an teh jelema-jelema terpilih. Kita puasa oke. Kita ngabersihan awak siap, kita ngabersihan baju pakaian sangat kecil, berangkat tuh sakitu hebatna, diberi ku Gusti Allah kanikmatan anu pohara, tetapi ditungtung disiksa ku Gusti Allah. Aya naon nih? Aya naon? Masya Allah. Dipertanyakeun kami teh make ejeng disiksa Gusti ku goncangan-goncangan. Kami make disiksa ku gempa-gempa anu luar biasa sehingga kami paeh bener. Andai kata teu dihudangkeun deui, teu dihirupkeun deui ku Gusti Allah tuh paeh. Masya Allah. Allah mah babari ngahirupkeun urang babari, maehan urang babari. Komo nya nundutan mah gampang. Kecil tamang geus kos kitu. Dibere cuaca tiis, haju jauh jeung kiaina. Dihareup aya kopi jeung rokok. Eta watu geus sangat mendukung. Ceknya sial aing kaget batungtungna. Maka wasal. Tadi diberi kaget deres dana. Itu kaget-kaget amat beblon jasa pak. Lah kieu sok kaget-kaget bae ceknya tuh. Kiai atuh kula-kula masing-masing bae sih ceknya. Hayu bae sih kieu ulah sok ngomong kos kitu ceknya teh. Kami kiai ceknya. Kami mager penting pentes. Okay. Nonton naon tuh? Maka wasal. Jadi babarieun Allah mah. Ulah-ulah kakarak ieu aya keneh jelemana anu pernah didongengkeun ku kula teh apa? Jelema teu pernah ibadah ka Gusti Allah. Gaweana ngagalian kuburan nyokotan boeh bae. Dijual jadi napakah nate nyokotan boeh bae dijual, jangan napakahan anak pamajikan geus puguh judi mah geus puguh manehanana wah raradutan. Tapi iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad, begitu manehanana muriang lain deui rarasaan panjana wasiat anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan. Emak mana emak? Eta tungtung digigir. Oh, naon tuh mah? Abah geus lain deui rarasaan, asana abah paeh.
paeh mah paeh bae jajalain abah bae nu paeh mah lain kitu. Mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing. Teu baja tetangga abah loba nu geus paeh. Babaturan abah nu geus paeh atuh mah bari giliran abah. Sia mah kitu. Hajar naon tuh bah? Abah kieu kapan sieun jasa ka Gusti Allah. Sinaon tuh bah? Pan abah sok kadege wejangan ti kiai. Naon bah? Di akhirat teh pan Gusti Allah boga surga jeung neraka nu bener dikasorgakeun nu salah dikanarakakeun. Juk. Pan abah mah hirup kayahoan Gusti pan jore jasa abah mah. Ih, sakanya aku lagi bener patuh pan siapa? Mabok aya di abah. Zina aya di abah, judi aya di abah. Haju abah mapan napakah tegagali kuburan neangan boeh jangan apakahan masia jeung sia. Burung kula ieu tina boeh paingan. Kula kadang-kadang jadi pocong. Aja ku abah. Abah mah wasiat bae mun abah bae. Abah mah belum bae. Ih bah, ulah tuh pan urang mah Islam kajian. Belum wasiat sia ulah teh. Belum. Geus belum kumpulkeun areng-areng abah. Lebu-lebu abah, andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu. Haju di saat angin gede, aurkeun lebu abah di luhur gunung atawa ka laut. Ulah satempat kena acak-acakan lebu abah. Emang kunaon kitu, Bah? Pokona abah sieun jasa disiksa. Abah engkepan hese aya lebu mah. Cak anakna bener oge nya. Siap-siap. Laksanakeun wasiat abah. Siap bah. Tak abah tenang, abah geus lah cukup, abah geus moal disiksa. Eueuh bae geus bos. Geus kayakinan abah geus kos kitu geus. Hal geus bah. Egera paeh bae. Je. Bener sampai 2 paeh Bapak. Aya musyawarah anak-anakna jeung pamajikanana yang di jeung mah. Cak mana teh abah sia mah pan wasiat yang dibeuleum. Mak. Ngajupan hayang diajur-ajur lebuna aju dipiceun diaur-aur kedah ketebak angin di mana bae. Bener mak. Orang laksanakeun bela wasiat abah sia hayu geus upa salah dibeuleum geus dibeuleum ngerecek jadi lebu aya tulang taleng sautak saeutik ditutuan kena jadi lebu kabeh dibungkus geus dibungkus nungguan angin aya angin gede dibawa ka gunung diaur-aur bawa di ka laut di aur-aur dibawa di ka tempat sababaraha tempat kena acak-acakan beres baralik kabeh akhirna Gusti Allah deuk ngabuktikeun kemaha kawasaan Allah. Hei bumi nun Gusti seluruh tanah anu kaentepan ku lebu kipula anu diaur-aur segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta mangga Gusti tanah kabeh ngahijikeun hei lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan jadi deui tanya ku Gusti Allah pulang aing deuk daja kasihan naon sababna eta sia make jeung hayang dibeuleum sagesta dibeuleum kemudian jadi lebu sagesta aya tulang taleng kudu ditutuan kena jadi lebu haju kudu diaur-aur di angin anu gede di luhur gunung di laut jeung di mamana naon coba maksud sia Gusti
abdi teh ku sieun-sieun kasiksa Gusti. Pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeulem. Keyakinan abdi ka Gusti teh sugan bae ai dibeulem mah jadi lebu teh geus eueuh abdi, jadi abdi deuk disiksa da hese. Jadi sia nu matak dibeulem we haju diaur-aur ku sebab sieun ka aing. Sieun Gusti. Sieun kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa. Abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi tapi abdi iman ka Gusti. Abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti. Rasul nu nyaritakeun bahwa aya surga jeung neraka. Sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun dikanarakakeun, maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya diaur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti. Pulan ku sebab sia sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasorakeun bae geus ku aing. Gusti nun jasa tuh abdi di kasorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia sieun ka aing tuh. Jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah. Nu mantak jelema lamun nonton main bola we eta mah teu sieun ka Allah. Belum tama. Kecuali nyana cara tadi minta dibeulem diaur-aur. Geus cek ulama kuari mah deuk bajidor mah bajidor bae. Maling-maling bae, korupsi bae, zina bae. Los engke wasiat bae ka pamajikan. Aing mah pangmeuleukeun bae ngadengikeun surah Ki Uci kamari. Awe aing di akhirat teh disiksa. Bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia dibeulem, di akhirat dikerbekkeun di neraka. Tungtungna disiksa dunia akhirat. Maksudna mah yakin boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah. Ieu mah keur carita gampangeun Allah mah. Dikumpulkeun lebu-lebu nu geus edi mamana ge dihijikeun dijadikeun urang deh. Masyaallah. Atuh tadi da ge urang cai mani. Tadi da kan urang cai mani. Cai mani mah atuh lamun dikaluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ja embung. Sanu daek nyuruput cai mani. Gila nu aya. Tapi kan dibentukeun ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton. Jadi pemain bola, jadi Kempes, Ronaldo jeung sajabana. Pohara tuh. Jadi politikus, Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa pohara jasa eta jelema masyaallah. Di samping nu bararagus para nabi, para rasul. Keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur, urang kuari. Anu di pasar gawena eta cai mani. Anu di kantor eta cai mani. Eta kos kitu nu kuari jadi bupati, emang bupati lain cai mani, cepedut. Anu kuari jadi dandim cai mani, eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambean ku sia. Ahok atuh cai mani. Sia cai mani. Bedegul teuing si cai mani. Maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang. Jadi lalaki, jadi awewe. Masya Allah. Aya nu geulis, aya nu jore, aya nu kasep, aya nu jore. Cai mani kan kabeh ge. Engke bakal dikembalikeun ku Gusti Allah. Sianang jin aing tina cai mani, ku aing dijadikeun manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yushubuna. Terus dan selanjutnya. Tina nutfatin amsyaj. Cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun. Selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned. Kan? Wah, urang ge cai mani urang. Masya Allah, tak kudu
inget aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah. Urang tuturkeun aturan Allah tuh ulah sok sambarangan. Bakal balik ka Allah. Aslina urang mah lain nu di kadeuleu ieu lain. Aslina manusia mah roh. Anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh. Awak urang mah ieu mah taneuh. Menang yeut tina turab. Minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia. Wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh. Ti taneuh ka taneuh urang. Kasep tinggal kasep. Kubur. Jore tinggal jore. Kubur. Gelis tinggal gelis. Kubur. Nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae. Presiden kubur bae KBRT mah geus hirup-hirup kubur abak. Kubur bae kabeh. Tina taneuh balik kana taneuh. Ai anu roh, ai aslina manusia roh. Roh aslina mah urang. Awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur. Macam-macam kuburana. Aya anu dina beteng buaya, beteng maung, beteng gajah, macam-macam. Aya anu di Padang, blak dibalikeun ribuan manusia kuari. Teu puguh. Kena tsunami, wallahu alam di mana. Ragag di kapal das jadi abu kabeh. Tinggal eta mah sapira awak. Min turabin ila turabin. Aslina manusia roh. Berhadapan langsung jeung Allah roh ketika urang maut. Cirina ketika urang bae keluar roh. Awak geus disebut jelema deui mayit ngaranna. Janazah ngaranna. Bangke ngaranna. Dek dikamanakeun mayitna, dek dikamanakeun janazahna, dek dikubur di mana bangkena? Bangke urang. Aslina roh urang manusia mah roh. Anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepatnya diurusan. Bloon jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae. Di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar ginum poka salat roh aslina jelema ketika jana bae dikubur bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, jenderal tinggal jenderal, presiden raja tinggal raja. Roh nu berhadapan jeung Gusti Allah. Kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah. Tah kagoblogan jelema teh di dieu. Ngaji teu daek, roh gering. Roh teh gering. Awak mah kadaharanana sang daging nginum jang awak kurang sehat ya be komplek. Ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu mah tuh. Ayo urusan bae awak, ayo urusan Gusti awak unggal peti hudang ka HS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah. Roh urang kunaon teu diurusan, teu dikenalkeun ka Gusti Allah, diajakan ngaji harare sejasa. Cak Allah ieu haram ditabrak bae, cak Allah ieu ulah ditabrak bae, cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae, cak Allah ieu pagawe henteu, ieu atuh kerjakeun henteu. Roh ngejerit di jero awak urang, teu diurusan. Cie emang kumaha gitu. Nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah. Hujan-hujan ge daratan. Urang teh keur ngurusan roh, kedangeun lintuh roh urang. Anu di luar mah nya roh diurusan, nya awak diurusan. Zahiran wa batinan nya nama eta. Cak di luar aing deui bae sial. Aturan makan urusan roh, urusan awak, wayahna puasa heula. Kuari mah keur roh bae urusanana ya awak tinggalkeun ieu mah teu Pak. Teu ieu mah nya ngariung bae opatan ngeunaheun jeung urang ngaji di dieu nya. Barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu.
Ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF dibak. Asana balik moal bisa hudangnya nanti. Babarieu. Ieu ge pae 70. Satu hari satu malam. Yaumun wa lailatun. Dipertanyakeun kunaon make jeung disiksa Gusti. Qala Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla. Bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi. Bongannyana teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar. Bongannyana teu pernah dakwah. Gue nyalamatkan diri saat batur munkar, saat batur inkar, saat batur maksiat, saat batur nyembah ka pedet, nya nama nyalamatkan diri bae geus ka Gusti Allah. Eta teh bagus, tapi disiksa bae tetep ku Allah. Ieu lah hesena jadi kiai di dieu. Ngomong salah teu ngomong salah. Di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar. Ain geus badar Agus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junid. Digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai. Ah bagus. Mana kiaina? Kiai Abdi bagus. Ya surga. Ngeunah. Ahmad sia gade timbang. Sia bagus ieu salat jeung puasa nang di saha sia? Nang ti guru Abdi. Sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu. Sahabat henteu. Abdi mah zaman kiai anu. Gerakan kiaina aya. Sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai. Bagus sia salat sia. Surga kan ngeunaheun. Mantap. Hayo kabeh. Duh ditararanya salat teh bagus, zakat teh bagus, segala rupa bagus. Ditanya nang saja kiai, pengajian di mana sia? Di anu. Bagus. Surga. Ngeunaheun. Tak jawara. Timbang jawara. Salat minus 0, derajat. Puasa minus 18. Parah. Sedekah minus 20. Min kabeh. Peribadatan puasa, zakat, salat minus. Masya Allah. Main simplong. Wow, 100%. Bener. Remi mantap. Rolet mantap. Kasino mantap. Domino ayah kabeh. Masya Allah. Mabuk Ayah. Maling di pabrik loba. Ngadu kotok Ayah. jawara. Saya ngaran Prengki Abdi. Nang saya ngaranan Prengki. Lah nyaonang sa loba KTP Abdi mah Prengki, Predi. Batu sabaraha? Genep. Cek malaikat anu nimbang amal. Saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini, bahwa yang namanya Prengki ini telah dihisab, ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama Prengki akan digujubarkeun ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Jangan saya keluar, jawara teh keluar. Keluar jawara. Barang keluar. Malaikat. Enon sia. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas.
deui nage cek saha neraka teu panas. Sia hayang jeung saha ka neraka? Jeung kiai. Jeung kiai. Kiai panggil ka dieu kiai panggil. Panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai kuduna jeung para jawara deui. Sia babarengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Da eta mah jelas tah mah geus teu kudu diteangan yang kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha kiai? Ndek naon sia jeung kiai, kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu, panggil heula kiai, panggil. Panggil ka dieu. Sia zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Tah. Ki Fudoli geus ngageter-geter. Wah, aing ka neraka oge cek teh. Apa aku jawara. Sial-sial ting nasib aing cek cenah. Ciut Ki Fudoli di dieu. Cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh. Jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya. Ki Wahab aya, cek cenah jaloba kiai. Kula bae henteu. Cek nyana kula nu deukeut ka imahna imah Ki Fudoli. Aju datang. Iya Ki Fudoli da, bener. Naon si jawara. Nah. Barengkeun jeung kula Ki Fudoli. Engke heula masalahna naon heula. Sak malaikat naon heula. Tuh, ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, umroh bagus. Sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura. Ieu mah bararagus sakeuna teh tuh. Ayo, ieu bararagus. Ieu naon deui? Aya kene malaikat sing jeli atuh. Jawara mah sial bae di akhirat ge tolol jawara mah. Sekos di dunia bae ngotot bae jawara mah. Ngotot. Aya naon di sia jawara? Kieu malaikat. Kula memang sadar tukang kitu bobok tukang tarok. Kula kan tukang ngadu kotok di tukangan imahnya. Tapi kunaon nyana teu pernah ngalarang kula. Kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur, nyana ngaji, nyana magahan santri ngariung. Kula ngadu kotok di tungtungan imah lah kahalangan sababara imah, tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang. Nah, ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang, kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang. Hijikeun jeung kula ka neraka. Waduh. Cek Ki Fudoli sial-sial deui. Nasib aing cek deui. Nasib aing jadi kieu. Tanya deui mail sia Ki Fudoli emang beneran teu pernah ngalarang? Henteu. Emang kunaon? Sieun kula kanyana sebab liana mah jawara bae. Kiai mah pokona mah tugasna ngalarang. Urusan kabelah dituna dek nurut dek teu nurutkeun lain urusan kiai. Aing main gapleh diantep, aing main remi diantep, aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat ku nyana diantep, aing adu kotok diantep. Aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Fudoli ka neraka jahanam. Aduh, cek Ki Fudoli aya bae. Akhirnya bebe aja ka Gusti Allah, Gusti kumaha ya? Ya hijikeun tetep. Hijikeun. Ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang mun karat dihijikeun. Ulah naon garang-garana ngeunah-ngeunah sebab naon dititahna ge amr ma'ruf nahi munkar. Nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut sorga. Sorga kabeh nu narurut ngararaji di majelis, narurut di podium ngaji narurut sorga.
tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna keung meunang ti mana ieu tah falamma akhadat humur ajfatu nu mentek ieu nu 70 sakitu bararagus tadi disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misakeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyana henteu pernah mentolelir nyana henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi kajen teh nyana benduk ka aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat janten aing mah dibenduku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram dek di dieu nya dek henteu pokona mah asal nyaritakeun bae hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram dek ditentang ku kiai desa bodoh dek ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa hai ji kita mangke kamar lemon nu kredit diasupan ka neraka bus asup ka neraka begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan saya abdi Haji Pendi coba kunaon Mang Haji ieu bisa ka neraka ngredit mobil teh anggeus cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas hayang jeung satu hayang jeung kiai satu kiai di zaman abdi satu kiai na Ki Fudoli kunaon tuh ieu Haji Pendi make jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui tamatu geus teu kudu dicaritakeun ka paranggih ge di neraka ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi sakieu na Ki Fudoli bener kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah jarekanan atau teu pernah nganasehatan butuh abdi sekali-sekali nginjem ke mobil nyana cek Gusti Allah hijikeun habek ngagujubar kabehan tuh kan ai kitu mah geus nyaritakeun haram begitu aya nu nungtut Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit ya emang ulun sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana ke jamaah tidak boleh sademo ke di ditu demo aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit aja sia kredit aing mah kredit terus jadi nyana anu ka neraka aing mah aman Ki Fudoli doang nu ka neraka dipimpin ku Haji Pendi ya nah iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajen teuing dipek ka bendu ge kajen ketika aya kiai dibere duit ku pamarentah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah dibenduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid. Nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah
namun yayasan ngajukan proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukan 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantu begitu turun 500 juta dibikin ke pondok pesantren yayasan nama 150 juta berarti tekor seberapa 350 juta emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala Allahu akbar per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun ge insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram tuh siapa bangun sianu palinter teh ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu hanya di Kabupaten Tangerang nyaho insyaallah kulanya DPR ge nyaho yayasan ge nyaho cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib tanah panyanana bebeja kae sabaraha yayasan bebeja lantaran kan nyeria ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih eta kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja dibayar ka Kiai Ucita tolol teh teh jadi bae nyanyahoun sia ta aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia hayu kula mah bawel kajin abenaon di akhirat aing aman mana ieu sakala rupa geus dicarita-caritakeun korupsi geus dicaritakeun urusan yayasan geus dicaritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat Haji Uci siap mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Mamun aya lamun teu ondangan. Aya jada. Ye. Jauh dua teh kula dicaritakeun we jarang ngaji di zaman abah nya nama. Ti baheula nya nama ngaji zaman Haji Meme, Naib Meme teh nya eta kolot-kolot kula gesok neuleukeun ke zaman gagah. Di suud teh zaman eta. Eta araya keneh tinggal hiji dua deui, moal kebal deui teh ge. Iya, sekolah jauh. Haji teh nyaraos etikan ban bae mah ngajina. Make sepeda, make motor gelas eting nyaho jadi si A si B si C si sa Haji Ahadu nyaho sok ngaji terus kabladi terus si Picu ka dieu nyaho. Atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji kabladina mah teu barang masuk Golkar aju teu ngaji. Jajan nyaranaho terus di Gemborna Ki Muhtar atuh nyaranaho aja. Terus detik teh nyaho sa nu nyaho atuh mantak Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun kula eta mah nyana mah titipan abah ngaji ti baheula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi ya betul 1 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk Pak saya jelasin satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen yang ditilap sekian saya sangat tahu dan saya sering singgung adapun dia benci sama saya leg-leg sia benci aing mah salamat tuh cak malaikat bagus bagus geus aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad mantep tinggal aing ngadadah dadah bupati gubernur camat tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban
Korban duit siapa? Duit pemerintah. Duit pemerintah nonsen. Namun duit hayu. Tah, mantap. Lamun ke masjid duit pribadi terima, lamun duit pemerintah ulah. Korban duit pemerintah, oh masalah ngan teu jadi ganjaran. Betulinnya anak nu korban tah mah. Betulinnya anak nu korban tah mah. Ngan sakadar referensi doang, emang korbannya na lain atuh jangan duitnya na mah saeutik. Malah mah keluarkan korban 20. Tapi nu keluarkan 15. 5 lagi kemana yang 5 lagi? Mati. Mati di mana? Mati di mana? Di perjalanan. Masuk ke mana? Kandang bupati. Ini kumaha coba. Iya kan bahaya. Ye, emang intinya nyaho. Ulah sok sombong cenah sia ki uci aing mah iku aya sombong bae. We henteu teu bae. Sia mah benerkeun bae ongkoh. Abeh naon di akhirat aman, di dunia moal kebal carita-caritakeun ku aing alah geus segala rupa dicaritakeun. Oh mun nyaritakeun kelas MPR kelas DPR emang teu nyaho jasa insyaallah jauh emang kiai bisa nyaho kos kitu atuh aing sekali-sekali asup ka ditu asup ka DPR aju maksudna kadeuleuh dan henteu aing teh mau jadi jurig sekali-sekali jadi jurig. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم